Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Alhamdulillah Abah rawuh Kang Kevin masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, masih keneh tiasa nyarengan kanca sadayana. Sok kanca madep. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun asmarani males pati. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka tiluanana jurung jelang ngahadang jajalaneun. Kibagira rek dicereg dalag, rek dijogrogkeun ka gegedugna rampog gerot, tukang bobok, tukang tarok, sarta telengesna taya rasa kamanusaan. Duy kadinya nya kanca, mangga urang lajeng. Namun naon teh bagira? Jongnya ayeuna mah usaha teh teu kudu diduumkeun ka batur. Tetela pinter andika teh. Ceuk salah saurang nu tiluan nu ngaranna Bohea. Manehna ngahah bari merong we ka Ki Bagira. Kanca dangu Ki Bohea teh dina mangsa ka tukang-tukang mah kasebut batur Ki Bagira nu pangdalitna. Tapi ari kiwari mah pastina oge jadi sabalikna. Ditilik tina pok-pokanana cikeneh. Jiga pisan anu ngeyeh. Gue beas. Sehingga ka itu ulah ngahalangan. Kaula milu ngaliwat. Walon Ki Bagira tereugeus. Sabab memang geus dibalitungkeun. Moal teu matah nimbulkeun peributeun. Tapi saeutik oge Ki Bagira teh teu ngarasa gimir. Sumawona hatena peot koyo pos mah. Lantaran bawa keyakinan yen manehanana teh henteu dibarengan ku Ki Sapta anu jadi gegedugna atawa Naratama nu jadi anakna Ki Sapta anu memang loba leuwihna tina pangabisana Ki Bagira. Ari Ki Bagira rek ka mana atuh urusan teuing? Mangkelanan urang bareng. Bet kawas leunyeuk babaturan we andika mah Bagira. Si Bohea nyarengeh bari huntuna karehol sarta ngajegal jalaneun anu rek diliwatan ku Ki Bagira. Nya kuasa nganyarang-nyari Ki Bagira mah. Indit sesoranganan. Geus poho deui ka kuring. Baturna keneh si Bohea nu ngaranna si Sarban pipilun nimrung. Bari panonna sabeulah ngeureeceum tanda ngahaminan ka si Bohea. Kitu deui saurang babaturan keneh anu ngaran si Juhed. Manehna kahahehe we nyieun peta ngagigila ka Ki Bagira. Manehna mah mesat bedog-gablog sagede dampaleungeun anu panjangna satengah deupa heg diputerkeun. Ti dituna mah meureun pikeun ngagertak Ki Bagira. Temureunya pedah manggul beas. Poho we ka urang teh nya. Si Sarban ngahehe bari merong ka Ki Bagira.
Ah, montongnya adalah gitu, Sarban. Awan mahaling lah, kuring rek ngaliwat. Ki Bagira nyeredeg paparah nama tiluarana oge rek dirumpak. His, mangke lah nanti kudu gurung gusuh kitu Ki Bagira. Juga anu geus teu inget rek kuring tiluan. Pan ieu teh babaturan keneh. Nah nikah teh poho deui. Si Bohea rikat naker ngahadang jajalaneun. Dua leungeunna dijaplangkeun. Alah, teu kudu loba pamoal Bohea. Teu kudu ngalobahkeun carita ngarah pianel. Bodaskeun we. Rek naon aran dika teh? Pangna ngahalangan. Ki Bagira morongos nanyakeun. Najan hatena mah geus dilimpudan ku hiji kapastian. Manehna moal teu rek dijagalkeun ku tiluan urut baturna. Ulah nyangka goreng Ki Bagira. Kuring tiluan teh ngarasa sono lain lumayan ka Andika teh. Ongko deh talatahna ti Ki Sapta pamimpin urang anu kudu ditepikeun ka Andika. Cenah ayeuna keneh kudu mulang ka Lengkob. Wawan Bohea jiga nu heueuh we teu boga maksud goreng. Kudu ka Lengkob. Ya, cindak we kula mah moal teu deuting jor-jor ka Lengkob. Moal rek cicing deui di Lengkob. Ki Bagira tandes. Sieun robot merenya. Atuh bebeunangan sakitu mah, saeutik teuing robot oge. Da ongko beas mah. Oh di Lengkob oge pan loba. Si Sarban jeung si Juhed meh bareng ngaromongna teh. Lah, sekedar omong, Juhed, Sarban. Haling lah kaitu. Kuring rek ngaliwat. Ki Bagira nyentak si Sarban jeung si Juhed. Ih, moal di dinan lemang sosorangan mah Bagira. Kajaba upama bareng urang opatan teh ka Lengkob. Si Bohea ngagantawang. Rek nanaon, rek kudu lempang bebarengan opatan sagala. Ki Bagira muncereng. Urang jogrok ka Ki Sapta menjadi gegedug urang sarerea. Si Juhed nemrong. Lamun kaula teu sudi kumaha? Wah, tang tuh ya tuh dipaksa pirusa. Sik si Bohea bari ngiceupan baturna supaya taki-taki lantaran milik galagat nama saha nu nyaho Ki Bagira murugul sarta tinimbang daek mah kalaka ngadegkeun tarempon. Kumaha? Dipaksa dedengan teh. Ngaran dikawani kitu. Ya, Bagira. Soal kawani mah moal nya kuring jor-joran ka dieu nyangan Andika. Nah teu wening kunaon ka Andika. Nah, memang kaula tadi parentah ku Ki Sapta kudu nyangkalak Andika sarta digusur ka Lengkob. Ngarti teu? Si Bohea geus singkil jiga anu rek ngarajang. Kurang ajar sia Bohea. Ieu. Sang hareupan heula aing ieu si Bagira. Nyarita kitu teh ngan sakilat beas anu keur dipanggulna teh ngacoprod we ditinggangkeun kana beungeutna si Bohea. Aduh, setan balang sia. Si Bohea nepi ka ngedebut labuh nangkarak bengkang katindihan ku panggulan beas. Tapi ngaran-ngaran ku sakitu mah kasebut teu nanaon. Koreja teh manehna hudang deui. Orok aya Ki Bagira oge leuwih rancingas sabab ngarasa dirina basis dikoroyok. Atuh sakilat ngangsrot ngacakuk we gadona si Bohea teh ditajong. Sabab kitu si Juhed nyeredeg bari ngamangkeun bedogna. Ngan kesitna Ki Bagira sakilat manehna agilek kabelah kenca sarta si Bohea anu kakara nangtung teh ditejeh ke kemplongna surudu kalebah si Juhed anu keur ngahambatkeun bedogna ngacak we seseuketan bedog teh nanggal pisan kana hulu si Bohea. Aduh, Bohea ngagoak bari totolonjongan rek labuh. Aduh, hampura we Bohea lain dihaja.
Si Juhed ngagentak muru si Bohea anu keur sosolontodan. Baris we hayam kapengpeongan. Ari si Sarban mireung baturna kitu teh. Teu kapangaruhan. Sabrut we narajang kaki Bagira. Bedogna diabar dihuak-hiuk rek ditigaskeun kaki Bagira. Tapi Ki Bagira oge teu sieun. Komo ieu kasebut si Sarban anu tacan sakumaha pangabisana. Ngan sakilat waktu si Sarban poos ngadekeun bedogna jebrod we kekemplongna ditajong. Ogo we tajong amek tumrapna ka si Sarban nepi ka adu glajar jeung gegerungan kekemplongna asa tobros. Mireung kejadian kitu si Juhed cul deui we ninggalkeun si Bohea anu harita geus nguniang deui rebat. Juhed nyampeuk ka Ki Bagira bari ngaheumbatkeun bedogna atuh darar we patelak ragot silih sabet silih tigas ku masing-masing bedogna. Ngan tacan aya nu kabeunangan bubuhan duanana oge pada sarieun ari kabeunangan ku seseukeut bedog mah. Geus puguh apan si Bohea oge anu aya kasebutna jago ari ku bedog mah teu burung we dawa sirahna. Ngan untungna teh teu pati jero lantaran teu pati tarik diheumbatkeunana ku Juhed. Sabot kitu kuniang si Sarban hudang deui ret ka si Juhed keur padungdung jeung Ki Bagira. Katayap we manehna kokoromangan lempang dina gerakan ucing ngintip beurit. Maksudna mah rek ngabongohan Ki Bagira rek dikadek lebah bitisna. Kitu aja manana si Sarban. Sabab mun terang-terangan mah manehna oge teu wanieun. Tapi dasar si Sarban keur suwe ka bina-bina. Waktu si Juhed ngaheumbatkeun bedogna rek dipake nigas beuheung Ki Bagira. Ki Bagira rancingus ngagentak manehna ngajauh ka luhur sarta ngalabuhkeun maneh ka gigir. Tapi ngadadak harita teh pecenghul we sirah si Sarban. Atuh geus teu bisa disingkahan deui. Hiu cekuk we bedog si Juhed teh nangeuh kana huluna si Sarban. Ngeun sakali pisan si Sarban ukur nyebut aduh bari humalurung las we kapaehan teu inget di bumi alam. Aduh nah maneh Sarban kalah kalol ti dinya atuh. Eta mah lain salah dewek, tapi ilaing anu salah. Lain hek nangtung ameh kadeuleu ku dewek. Si Juhed lain buru-buru ngarawu si Sarban anu geus teu usik malik lantaran kapaehan. Tapi kalah ka ngocoblak we. Babakuna mah sieun ku si Bohea bisi manehna disalahkeun. Dibejakeunana ka Ki Sapta gegedugna. Hade tah Juhed. Memang bener tak kudu kitu. Ame si lain kena ku Ki Sapta diangkat jadi wakilna. Oh, mending babaturan ya tadi ayeuna kene ge tungtu teh padaharan. Ki Bagira ngahehe ngarasa suka ati dumeh Bohea jeung Sarban pada tatu ku Juhed. Wah, montong waka gede hati si lain bergerak. Rek oge masih kene tatana naon sakieu mah deuleu. Ayo, si aing yang harap deui. Si Bohea anu tadi ngudupung teh ayeuna mah jigana geus kagok asong. Juhed, ayo, orang koloyok. Geun si Sarban mah engke oge eling ku maneh. Bohea ngajak ka Sarban pikeun ngoroyok Ki Bagira. Celem. Bohea luncat nyampe ka hareupeun Ki Bagira. Kitu deui Juhed. Manehna geus ngabar bedog gablog anu memangna panjang. Tapi najan kitu Ki Bagira saeutik oge teu gimir. Manehna kalah kesrog we pasang bedogna nyilang hareupeun dadana. Dampaleungkeun kencana napal dina tong bedog. Bari kuda-kudana pancuh kukuh. Atuh sabrut. Bohea narajang bedogna diheumbatkeun satakerna rek dipake nigas tak-tak. Tapi Ki Bagira kalawan teu ngeser sadampal oge geus bisa nakis ku bedogna. Tang, yuk, cekuk. Dampal sukuna najong beuteung. Atuh bedog si Bohea
nepi ka ngaleweng bis bae nojos kana beuteng si Juhed. Sahabat si Bohea mundur lantaran beuteng na beunang ditajong. Si Juhed geus nyeureudeg deui bari ngaheumbatkeun badogna. Tapi Ki Bagira oge teu cicingeun. Sakilat manehna gilak kabelah katuhu sarta ngan jobrod wae. Bincurang si Juhed tadi tejeh satarikna. Dayagdag. Si Juhed ngajeng yehe sarta bis we neunggar si Bohea. Bohea anu tadi mundur ayeuna mah geus maju deui. Juhed, ayo kapung deui euy. Kituna teh. Bari hiuk we ngaheumbatkeun bedogna rek dipake nigas cangkeng. Sedang si Juhed ti hareup rek nigas atawa narok sirah Ki Bagira. Tapi najan dihurup kitu, pikeun Ki Bagira mah teu kapetolan akal. Maneh luncat ka belah kenca, bedogna ditakiskeun, trang. Bedogna diadu 2 kali, jeung bedog si Bohea kat si Juhed. Bohea jeung si Juhed terus ngangsreg, sedengkeun Ki Bagira didesak teh manehna undur-unduran. Babakuna mah nyingkahan panarajang anu ngagudakeun bedog-bedog paranjang. Dilain-lain oge. Pikiran Ki Bagira mah maranehanana teh urut babaturanana. Piraku ayeuna make kudu silih paehan onaman. Tapi teu kitu ari pikiran si Bohea jeung si Juhed mah. Lamun maranehanana teu bisa nyangkalak Ki Bagira ngandung harti, baris meunang panggaweleh ti Ki Sapta. Saeutik lage kitu. Atuh dina cilakana manehna bisa dipateni atawa disapongkolkeun jeung Ki Bagira. Ku kituna si Bohea jeung si Juhed teh dina enggoning tarung padungdung jeung Ki Bagira geus teu make ijiran itu saha ieu saha. Nu penting mah Ki Bagira kudu beunang dicangkalak, dijogrogkeun ka gegedugna. Montong nunuduran si Bagira. Apa si aing teh diadu jajaten. Ya, najan dewek ayeuna geus 1. Tapi lain ku si lain. Hayo sanghareupan dewek. Si Bohea nangtang. Manehna ngarasa keuheuh, dumeh sababaraha kali narajang, tacan sakali-kali acan bebeunangan. Kitu deui si Juhed sarua keneh. Ya Bohea, led. Dewek mah unur-unuran so teh, mere omer ka si laing. Sugan aya pikiran, mun urang teh mending hariji deui. Keun si Sapta mah da aya anakna, jeung aya nu sajena deui. Berapek pikir ku Arandika. Mending mandiri atau mending aya dina parentah Curug Batur. Ki Bagira mepelingan ka Bohea jeung Juhed. Walah, montok luap iwet euy. Wah kakabau baus ungut. Nu penting si laing mun teu dicangkal hirup-hirup tangtu dibawa bebenulna pikeun disetorkeun ka Ki Sapta. Ngarti? Si Bohea anu disebut kokojona teh harita morongos. Nyari kitu onaman teu naon. Sor geura nyanghareup deui. Mun dewek nepi ka bobor karahayuan ku si laing. Pek geura gubug. Geura lapok ku aing ku sia. Ki Bagira napsuna geus teu kaampeuh. Tina bakating ku ngarasa dihina, nepi ka huluna oge rek diteuk-teuk disetorkeun ka urut gegedugna. Anu sabrut we, di belah kenca si Juhed miheulaan narajang. Bedogna disabetkeun kana lebah cangkeng. Hiuk, bedog si Bohea di belah katuhu maksudna rek ngarakrak iga burung. Ki Bagira anu ditarik nangtung ajeg, sakilat mundur ka tukang 2 lengkah. Bari nakiskeun bedogna ka belah katuhu. Trang. Bedog si Juhed disabet. Kleweng. Bedog satampah teh ngoleweng ka bawa ku tanaga anu ngelos nyeplos. Hiuk, datang bedogna si Bohea. Ki Bagira riket ngagilir. Bari kecrot we, nyiduhan beungeut si Bohea. Anak pok teh bener pisan kana panon katuhuna. Aduh, setan sia make nyiduhan sagala. Boceng kode. Bohea ngagurubug. Aneh puguh oge, ari ku bedog teh sieun. Nah, ari ciduh bau jengkol nepi ka kokowongan kitu. Lebok sia tah kumata sia Bohea. Ki Bagira ngahehe jeung seurikeun.
teu nyangka bakal kitu kejadianan. Kanca dangu sadayana urang tunda heula Ki Bagira anu keur tarung padungdung jeung si Bohea katut si Juhed oge si Sarban utusanana Ki Sapta anu jadi gegedugna. Harita teh Asmarani anu mentas riributan jeung Naratama anjog ka luhur pasir padumukanana Ki Bagira. Asmarani datangna ka dinya teh ukur dibageakeun ku si Pasar anjing Ki Bagira anu kacida iceusna. Maneh teh sirikna roronjang bari disada nguak nyiuk sono meureun mun jelema mah dumeh Asmarani ngurunyung deui. Kamana di dunungan sia Pasar? Asmarani nanyakeun Ki Bagira. Dumeh harita memangna teu katembong. Kituna teh bari kincid we ka saung. Disangkana mah Ki Bagira teh aya di saung. Ari strog ka saung, kapaksa ngaregog. Lantaran Ki Bagira tetela suwung. Asmarani luak dieu kaditu ka dieu luput. Ki Bagira teu kabireungeuh. Kamana tuh dunungan maneh teh, Pasar? Asmarani nanyakeun deui. Terus ngetayep ka sisi gawir. Besi Ki Bagira keur aya di wahangan. Tapi tetela teu tembong. Ari si Pasar hadieu teh terus nguak nyiuk. Bari ngegel calana Asmarani. Mun cara jelema mah meureun, lain di walungan dununganna teh. Tapi keur indit barang siar. Kamana atuh inditna teh Pasar? Lawasna bae Asmarani oge surti kana peta polahna si Pasar kitu. Najan bener ngarti kana pananya Asmarani, da puguh ngaranna oge sato. Si Pasar ngan ukur bisa disada we bari sirilik ka wetan, sirilik ka kulon. Geus kitu sirilik deh meulit kana suku Asmarani. Dunungan maneh teh keur indit. Cik bejakeun aya kami gitu. Asmarani bari nunjuk ka si Pasar nita indit. Geus kitu mah ngan belecet we. Si Pasar teh lumpat. Dir ibarat jamparing dilepas tina gonewa nyeleber. Dengan sajorelat geus teu kabireungeuh. Memang kitu pangna dingaranan si Pasar oge ku Ki Bagira teh. Lumpatna eta anjing teh tarik pisan. Komo keur dipake moro bagong mah. Tara aya hiji bagong anu bisa leupas deui. Sabada si Pasar indit, Gus Asmarani ka jero saung, ret kana buntelan. Kebeneran aya pakaian Ki Bagira nyelap dina sisi ku awi. Atau kope dicokot bentelanana. Sarta terus we dibuka. Kabeneran aya baju kampret hideung. Aya 2-3. Asmarani nyokot nu rada beleger sarta rape dipake. Lumayan gobrah oge teu nanaon. Sangkan awakna buni teu ngaliglag katembong teuing. Saha manmusana eta teh? Ilik beungeut mah pantes oge. Kana nyaka we kalakuanana eueuh-eueuh. Ilmu pedangna memang salureun aing. Tapi dina ilmu lemor mah. Manehna aya di sana pun aing. Cacakan mun aing teu kaburu ngejat mah. Sigana teh meureun. Ditaranjang sabeuleuh nyeur. Tapi oge manehna teh ku aing nepi ka ngedeprek lantaran calanana ngalumuruk dina sukuna. Asmarani ngabirigidig bari ngahihi. Dumeh najan saliwatan oge da sidik kabireungeuh ku manehna. Sebel nepi ka wani rek ngagadabah karsi mah anu tetela boga salaki. Cacakan mun teu ku aing diguna sika mah boa-boa cek karsina teh beunang diruksak kahormatanana. Kitu jeung kitu we gerentesna hate Asmarani harita. Ras deui manehna kana papatah nu jadi akina. Nyaeta Aki Surawana. Yen anu kasebut musuh mah kudu dipaehan, ulah dibere ampun. Tapi nahanya tadi tah si adoh teh ku aing teu dipodaran. Nya aing teh poho kaburu.
antuk nama Asmarani ngahihi nyileukeut sorangan dumeh ras kudedeuleunan waktu naratama calana namru dina sukuna. Sabot keur kitu si pastor geus kurunyung deui we ngalenotan bari ngengenyang kana calana nu dipake ku Asmarani. Tapi lantaran Asmarani keur ulang ngumbar lamunan tadi nama teu karasaeun sarta teu surti yen si pastor kitu peta teh. Tapi barang sidik-sidik sarta anjing teh terus garang-gereng bari maknyuk. Antukna Asmarani boga pikiran bawa Ki Bagira teh meunang bancang pakewu. Ai naon si teh pasar? Nudunungan si aya kecelakaan. Kawas kajelema we ngajak ngomong ka anjing teh. Ari si pasaran balecet we keluar, balik deui. Balecet deh keluar. Jika nu ngahaja ngajakan supaya Asmarani buru-buru ini tidinya. Geus kitu mah tuh kojengkang we. Asmarani keluar sarta pokna. Nya, hayu atuh. Si pasar mani meleteng lumpat nak ngabecir, mapai jalan satapak. Tapi ari Asmarani mah lain deui. Manehna ngagunakeun gerakan sirna bobot. Dia maningan sakolepat, lumpatna teh. Malah si pasar oge antuk nama jadi tinggalin. Bogu Asmarani mah lain lumpat samanea. Sabot si pasar ngabecir lumpat dina jalan setapak. Ari Asmarani mah kukurubutan bari luluncatan tina catang kana catang kai anu ngagaloler. Anu gorobas teh aya nu ngagorobas. Nyuruduk ka si pasar. Si horeng begu segede doma jalu. Nyuruduk dumeh kaganggu meureun ku Asmarani anu harita nincak kana tonggongna anu disangka tadi nama catang atawa tunggul kai padahal begu keur molor. Kilak jegug si pasar ngagogog jeung luncat kana tonggong bagong gep we ceulina digegel. Durug bagong teh lumpat sakalumpat lampet bari ngagebi-gebikeun si pasar. Tapi si pasar tetep montel dina tonggong bagong. Red kareret ku Asmarani. Uguh oge mata keresep nenjo diadu anjing jeung bagong. Tapi ras deui inget Ki Bagira bentak we si pasar teh digerowan. Lepaskeun pasar. Anjing teh kawas ngarti. Dasot we bagong teh dilepaskeun tina gegelanana. Waktu bagong rek nyuruduk ngagentak ku Asmarani dibaledog ku karikil. Letak bener kana bangusna. Meureun karasa nyeri da terus bagong teh kabur kanu bala. Ukur kadenge gogorobasan we. Geus beres kitu mah curelat bae Asmarani luluncatan deui mapai-mapai batu jeung catang kai. Si pasar geus ngabecir miheulaan. Ti kajauhan keneh oge geus kadenge gorowokna nu pacenta-centa jeung blubeugna sada anu ting gedebut labu. Tapi saeutik oge teu nyangka yen anu keribut teh Ki Bagira. Gerwa, cireng. Asmarani kana tangkal kai anu dahana nyolodor rada handap. Gerwa, cireng. Maju ka luhur, mapai-mapai dahan. Teu teterekelan naik gang serod saperti anu naik biasana. Red ke belah kulon teh naon-naon, red ke belah kidul nya kitu keneh. Ari red ke belah wetan, ka tembong aya mulak taneuh ngebul jeung ting jorelatna jelema anu keur tarung. Paboa si Mamang Bagira. Pamikirna Asmarani geus cop we tang tu Ki Bagira anu keur tarung teh. Sabot kitu jegug si pasar ngagogog ti handap. Bari terus we lumpat muru kabeh wetan. Geus teu talangke deui, jurang, juralit. Asmarani tuturubun tina luhur tangkal kai. Badana ngoleab terus jujuralitan. Jiga anu ngalayang we badis lang-layangan leupas. Sok padahal manehna teh ngagunakeun gerakan sirna bobot anu dipadu jeung gerakan kalakai murag. Sangeus sababaraha juralitan, celek gede gue nincak taneuh. Pesat we. Manehna muru kalebah anu keur padungdung.
Tapi teu ujuk-ujuk milu ribut. Kal kajreng we Asmarani luncat kana dahan kai. Terus cicing nyarande bari nitenan. Kumaha kaayaanana anu keur parebut umur teh. Bisa jadi kemalahan oge si Mamang Bakira teh. Sabab ayeuna mah dikoroyok ku tiluan. Tapi dadunduan mah sidik sirahna teh geus pelameran getih. Harita Ki Bagira teh keur didesek ku si Bohea anu dina tarungna teh rek ancur-ancuran. Kitu deui si Juhed anu memang licik cilimit. Ngan narajangna teh di mana keur bongohna Ki Bagira. Ari si Sarban najan kasebut cacing cau oge. Najan kasebut cacing cauna oge. Tapi petalakuna ngakalakeun ti bongohna. Jiga-jiga nu rek nyabet suku Ki Bagira. Da buktina ngan dedepongan we neangan kasempetan. Montong kakau nurunuran Bagira. Ayo deh. Berasa ngalepan kaula. Ari mungul mantog garengkop mah. Si Bohea nyorowok. Red Ki Bagira kasih pasar anu harita garang-garang bae. Jiga nu hayang dititah mantuan kadunungan anak. Pasar, ayo aing mantuan euy. Ki Bagira ngareret bari nyorowok. Da eta mah si pasar. Bareng jeung gorowokna si Sarban anu harita rek sacek-cekeun nyabetkeun bedogna kana bitis Ki Bagira. Aduh, aduh. Si Sarban gogorowokan ngarasa riwas kabina-bina. Marukana anu ngarekeb teh maung tutul. Si horeng si pasar. Tapi da sate nyerina ge digegeweh ku siung anjing. Si Sarban teh mani abrug-abrugan bari totojer. Nu dipalar si pasar lesot kegelna. Tapi da boro-boro lesot. Da buktina terus we agantel dina bujurna si Sarban anu abrag-abragan bari gogorowokan menta tulung ka baturna. Sabot kitu Ki Bagira waktu nakisan bedogna kana panarajang Bohea manehna ti kudawat kana akar tangkawaru atau pogo we mani ngalengak labuhna teh nangkarak bengkang. Dina keur kaayaan kitu si Juhed geus nyereudeg bari ngahembatkeun bedogna rek dipake nigas beungna Ki Bagira. Untung we kareret ku Asmarani. Ki Bagira teh keur nanangan bahaya pati. Kurang ajar. Musikna kerta manusia teh. Gerwa, jedong, koleab. Jig dampal sukuna nincak tonggongna si Juhed. Aduh, Juhed ngoceak. Tuda saha anu nyangka yen baris aya nu narajang anu jolna ti luhur. Dalah harita oge si Bohea anu keur ngarenghap dumeh ngarasa capek. Manehna teu eungeuh yen aya lawana anu datangna ti awang-awang. Juhed anu tonggongna sakaligus ditincak dipake tatapakan ku Asmarani. Man brak we depak teu usik teu malik. Puguh cangkengna karasa asa ngepeletok potong. Nu puguh mah ngan ukur gorowokna we menta tulung ka si Bohea baturna. Aya iblis niliburi, aya setan marakayangan ieu teh. Bari gelis deui. Wah, ieu teh kuntilanak. Berentes hate si Bohea. Dumeh ka cidang ranjungna, bareng mireung Asmarani masih keneh nangtung dina luhur tonggongna si Juhed. Sani katanya gelis? Dia lemah atau jurik nyiliwuri? Bohea bari muringis, jiga anu manggih kasieun. Aduh kanca, cak. Ih carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah anjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun.
Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.